Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Rehan Hakim, Abdi ti kelas 12 MIPA 2, Abdi sekolah di SMA Negeri Hiji Cibarusah. Yuswa Abdi 17 tahun, bumi Abdi di Puri Persada Indah. Salam perkenalan sadayana. Di dia Abdi bakal ngajelaskan perkawis biantara. Biantara teh nyaeta nyarita di harapan balarea kalawan asina luyu jeung tujuan anu rek ditepikeun. Biantara ilaharna ngagunakeun basa hormat lantaran ngajennan hadirin anu ngabandungan biantara. Metode atau teknik biantara anu kudu dipikeun nyaho diantarana: hiji, metode nalar atawa metode ngapalkeun. 2. Metode maca naskah. 3. Metode catatan inti biantara atau ekstemporan. 4. Metode langsung atau impromptu. Struktur teks biantara nyaeta: hiji, bagian bubuka. 2. Bagian esi. 3. Bagian panutup. Ieu dihandap padika atawa langkah-langkah nyusun teks biantara nyaeta: hiji, jejerna aktual. 2. Rangkeina weweug. 3. Esina mundel. 4. Basana hade. Sangkan nepikeun biantara hade jeung tartib, aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun nyaeta: hiji, sora atau artikulasi. 2. Intonasi. 3. Wirahma. 4. Nada. 5. Pasemon atau ekspresi atau mimik. Jeung genep, pasang peta atawa gestur tubuh. Eta wae nu tiasa Abdi sampaikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun pikeun pahartosan anjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.